Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa direncangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Banjir Getih di Dharma Patih. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Panginten ayeuna teh nincak seri anu ka-25. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun ieu dongeng sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu pangbeberah kana manah. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru panginten etang-etang ngiring ngarajong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng. Saateu acan ngadangukeun ieu dongeng tong hilap diantos ku Mang Guru jempolna atanapi like-na oge komentarna oge boh bilih teu acan subscribe mohon di subscribe heula tah channelna nya mohon di toel heula subscribe na tah. Panginten saateu acan Mang Guru naraskeun ieu hanca carita Mang Guru bade kintun-kintun heula ka para pemirsa setia dongeng Mang Guru anu aya di komenan seri ka-24 anu bade ku Mang Guru dikintun-kintun teh nya mohon diantawisna wae kanggo spesial kanggo Kang Heri Supriyadi pangarang dongeng di Cianjur. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Kang Heri di Cianjur. Teras kanggo ka Bapak Kepala Bapak Marianayana, teras kanggo Kang Asep Monika di Pasir Badil, teras kanggo Ibu Dinah S, teras kanggo Kang Engkus di Sumedang, teras kanggo Kang Dery Mulyana, teras kanggo Bapak Taryo, mohon wilujeng ngadangukeun Bapak Taryo. Teras kanggo Kang Abdul Mupid Rizki di Pandeglang. Teras kanggo Om Dika RSBR di Bogor. Teras kanggo Kang Iwan di Bogor, sami di Bogor sareng Kang Dika tah. Teras kanggo Neng Leni. Teras kanggo Api Hermawan genep 7. Teras kanggo kasepuhan Bapak Yayat Sudrajat Padalarang Bandung Barat, mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun kasepuhan Bapak Yayat Sudrajat. Teras kanggo Kang Didin Jumidin, teras kanggo Kang Ramlan Pariti urang Tomo di Bandung saurna teh. Teras kanggo kasepuhan Pak Oon Solihin ti Dago Kota Bandung. Teras kanggo Kang Tajudin Pijit, mohon ieu mah urang Sumedang tah. Teras kanggo Kang Nurianto di Tangerang saurna teh salam kenal Mang Guru, mohon sami-sami salam kenal oge. Teras kanggo Kang Raden Aji Effendi di Ranca Ekek Bandung. Teras kanggo Kang Ian Kasep di Cimahi Bandung. Teras kanggo Teh Tami Malihah, Mamah El Hatman 143, Teh Florentina Nining. Teras kanggo Kang Nandang Rusmana di Cibuntu. Teras kanggo Kang Heru Cahya. Teras kanggo Kang Ryuji Enmei. Teras kanggo Kang Endin Saripudin Patok Besi Subang. Teras kanggo Kang Itan Sutandi hadir Pring Sewu Lampung Mang Guru, mohon. Teras kanggo Aam Nahar. Teras kanggo Mamah Nur Hayati di Bandung. Teras kanggo Nenek Ani Subang. Teras kanggo Mamah Wiwin sami orang Subang tah. Teras kanggo Pak Adam Zigma, mohon wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Pak Adam Zigma. Teras kanggo Mas Trisno Curug Cinulang. Teras kanggo Kang Prabu Arjuna. Teras kanggo Kang Didin Jumidin. Teras kanggo Mama Hotimah Pandeglang Banten nya. Teras kanggo Kang Teteng Kartiwa. Teras kanggo Teh Iis Yuliani. Teras kanggo Mamah Mutiawan di Sukabumi. Teras kanggo Om Setia Budi, mohon si Raja Ngopi ieu mah tah. Teras kanggo Uwawayo di Kuningan. Wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun Uwawayo. Teras kanggo Raja Rimba Cirebon. Teras kanggo Teh Linda Imut, Kang Ari Sutrisna. Teras kanggo kasepuhan Pak Ade Sukarna Cicadas Bandung.
Teras kanggo Teh Anita Parel Pandani. Teras kanggo Pak Agus Somantri, Kang Endan Teddy Iswahyudi. Teras kanggo Kang Yaya Subrata. Teras kanggo urang Tasik spesial ieu mah Neng Yebe Yolinda Belia muhun anu sok ngajak perang wae ka Mang Guru tah muhun ngajak wah perang wae pokona mah cager pohara Neng Yebe muhun. Teras kanggo Kang Ano Suwarno Pasteur Bandung. Teras kanggo Om Edo Rahadian ganteng si ganteng kalem tah. Teras kanggo Kang Ramdhani Priyatna Cianjur. Teras kanggo Kang Roni Uyah. Teras kanggo Mamah Pina mohon. Teras kanggo terakhir panginten kanggo Kang Rikmar Firmansah di Kaltim mohon kasadayana wilujeng manco wilujeng ngadangukeun supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu cariyos sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru ari di karajaan anu keur jadi salah sahiji bahan wangkongan antara Jang Aji jeung Mang Usup katut Jang Imron harita teh teu jauh beda di rohangan utama karaton Trisula Emas Prabu Ungkara Kipati Sampala Ki Cakra sarta anu sejena keur ngariung bari ngawangkong arupleknaker. Kamana deui atuh Raden Aji teh ceuk Prabu Ungkara rutret kanu keur araya di dinya. Tuh Kakang jeung Prabu ditaroskeun ka Jang Ukun oge caurna teh teu wawartos heula ceuk Kipati Sampala anu nemalan. Aduh sok pimelangan wae ari Raden Aji mah. Ceuk gajah melang Kang jeung Prabu da Raden Aji mah pangawaruhnya oge tos langkung ci urang karasel we pangincen ari uluk kocok di karaton wae mah ceuk Ki Cakra nyelengkeung. Wah leres pisan ari kitu teh mah Kipati Agung nanging sok aya we ari kamelang mah duka kunaon asabet langsung nyaah wae da abdi mah ka Raden Aji teh. Dikarasepeun atuh da Raden Aji mah nya kasep siga anu ngarang ieu dongeng nya sopan siga anu mangdongengkeunana nya teu adigung deui saha oge teu waleh handap asor ceuk Kipati Sampala nyelengkeung deui. Sadarea unggut-unggutan tandani ngabenerkeun kana kekecapan Kipati Sampala anu cikeneh kedal. Keur kitu panto utama eta rohangan aya anu muka disusul ku pating kurunyungna sababara urang jalma. Dah gening tos sarumping. Ki Cakra siga anu bungah pisan mangsa nempo anu pating kurunyung teh. Anu tetela gening nyemas wening jeung indungna katut Kang Atang jeung anu jadi pamajikanana. Nyangakeun sebah pangabaktos Kang jeung Prabu ceuk Kang Atang cedok nyembah di hareupeun Prabu Ungkara. Nya saha teh anjeun teh tetep Prabu Ungkara pinuh ku wibawa. Pan ieu teh ibu ramana Raden Aji teh Kakang Prabu. Indungna nyemas wening gancang mangnemalkeun. Masya Allah hapunten pisan atuh Raden ceuk Prabu Ungkara siga anu reuwas. Sanggeus nyaho saha sabenerna anu daratang harita keneh Prabu Ungkara marentah ka anak jeung ka pamajikanana sangkan sagancangna nitah para badega pikeun ngajamu indung jeung bapana Jang Aji anu dianggap tamu agung ku dirina. Teu diengke-engke deui kebat bae nyemas wening jeung indungna pating koloyong ninggalkeun eta rohangan. Dupi si Aji ka mana Ki Cakra? Sanggeusna diuk teh anu pangheulana ditanyakeun ku Nyi Yati mah Jang Aji anu jadi anakna. Sono tayohna mah juga ka mana Nyi Mas? Sok kurulas kaleres wae da Raden Aji mah. Ceuk Ki Cakra jadi make basa anu hade ayeuna mah ka kolotna Jang Aji teh. Bubudakan teh ceuk Nyi Yati siga anu pohara ku ciwana. Wiyuh jangke oge bakal mulih deui atuh Nyi Mas.
Nuju karasal di kadaton we pangincen. Keur kitu ngurunyung saurang badega anu gura-giru ngadeheus ka Prabu Ungkara. Jamuan parantos siap Kangjeng Prabu. Ceuk eta badega anu tayohna mah jamuan pikeun ngabagiakeun kolotna Jang Aji teh geus disayagikeun ti anggalna. Geus kitu mah gancang bae Prabu Ungkara ngajak nyiati jeung Kang Atang karohangan pribadina. Ari Ki Cakra jeung anu sejenna mah arembungeun masing diajak bari satengah dipapaksa oge. Pajar teh warareg keneh. Saleosna Prabu Ungkara jeung indung bapana Jang Aji, Ki Cakra, Ki Patih Sampala jeung anu sejenna mah aruplek ngawarangkong deui. Perkara wates karajaan kumaha? Ceuk Ki Cakra ngareret ka saurang aki-aki anu jadi prajuritna. Ratu Sanjin parantos ditugaskeun kanggo nyalingakeun ji unggal madhab Ki Patih. Alus. Dari para prajurit anu caratu kumaha Ki Patih? Panetep Ki Cakra pindah ka Ki Patih Sampala. Alhamdulillah parantos kabetan aya kamajengan Ki Patih Agung. Nya syukur ari kitu mah. Perkara prajurit dan Mapatih anu caratu mah saupama geus Ki Cakra tekebat neruskeun omonganana. Sabab kaburu aya anu mukakeun panto utama eta rohangan. Tetela anu datang teh saurang prajurit Trisula Emas anu dituturkeun ku dua prajurit anu beda seragamna. Siga prajurit Batu Nunggal genjing ari cinyajang jananya mah Ki Patih. Ceuk Ki Cakra setengah tumanya ka Ki Patih Sampala. Dadas pisan Ki Patih Agung. Ceuk Ki Patih Sampala ngabenerkeun. Rek nyaon nya? Duh ka Ki Patih Agung. Canggeus dua prajurit anu tetela geuning ti karajaan Batu Nunggal geus rengkuh di hareupeunana, gancang bae Ki Patih Sampala ngalungkeun pananya. Aya kaperluan naon? Ampun Ki Patih, abdi dipiwarang nyangakeun ieu serat ku Prabu Dangdang. Tembal salah saurang prajurit, kituna teh dibarengan ku ngasongkeun gulungan kulit. Ke atuh dagoan, kaula rek ngabejan heula Kangjeng Prabu. Tembal Ki Patih Sampala kalayan siga anu teu wani pikeun narima eta surat. Dong diganggu Kangjeng Prabu mah Ki Patih karunya. Sok we carima. Ceuk Ki Cakra nyelengkeung. Canggeus hulang-hulang heula sakedeung, antuk nama Ki Patih Sampala daekeun narima eta surat. Bacakeun sing cari Ki Patih. Ceuk Ki Cakra deui. Ki Patih Sampala ngan saukur ungeuk, anu saterusna mah gura-giru bae meberkeun gulungan surat. Kieu unina eta surat teh. Karajaan Anjeun geus kumawani ngarempak aturan, nyatana ngabogaan pasukan prajurit di golongan bangsa jin. Kusabab kitu kaula marentahkeun pikeun sagancangna ngabubarkeun eta pasukan. Lamun henteu, mangka Trisula Emas bakal narima akibatna. Raja Agung Batu Nunggal, Prabu Dangdang, kalayan tatag pisan Ki Patih Sampala maca eta surat. Pikeun sajongjongan mah Ki Patih Sampala jeung kabeh abdi dalem anu keur araya dirinya bati ruangah ringeus sanggeusna nyaho kana eusina eta surat teh. Yung Ki Cakra nangtung. Hei prajurit, bejakeun karajaan jika kerajaan Trisula Emas moal turut tumut sarta teu sieun kana ancaman ti pihak Batu Nunggal. Ceuk Ki Cakra kalayan pohara tandesna. Boh dua prajurit utusan Batu Nunggal pon kitu deui Ki Patih Sampala jeung kabeh anu keur araya didinya pikeun sakedapan mah ngan saukur pilih leret jeung pada baturna. Unjuk sumangga ari kitu mah, nanging abdi teh hoyong terang heula saha saleresna ari salira. Ceuk salah saurang utusan Batu Nunggal dibarengan ku neuteub ka Ki Cakra. Bejakeun karajaan jika kaula Ki Patih Cakra, Patih Satyana Kangjeng Prabu Silokawi Cakra. Emal Ki Cakra pohara tandesna ngan gebeg dua prajurit utusan Batu Nunggal pohara pisan ngagebegna. Bangsa ngadenge kekecapan ti Ki Cakra anu samodel kitu teh. Sanggeus sakirana eueuh deui tanyakeunneun mah langsung bae eta dua prajurit utusan Batu Nunggal aramitan sarta anu saterusna mah gura-giru ninggalkeun eta rohangan.
Mitra-mitra pemirtup dongeng Mang Guru, waktu terus ngarayap marangan uplekna wangkongan antara kulawargana Prabu Ungkara jeung indung bapana Jang Aji careng senada lahar bala kecerakan. Rupaning inuman sabangsaning kukuehan jeung bung-buahan anu ngarareunah jadi lalawuh nggoning marangan eta wangkongan. Leuh, nistanya Raden Anjana teh cek Nyiati mangsa indung Nyimas Wening nyaritakeun perkara Raden Anjana anu maksa rek nyokot anakna pikeun dijadikeun parameswari ku Raden Anjana. Mohon sirem oge ari katincak-tincak teuing mah ngegel. Matak sok sanaos kasebatna nekad margi moal sanggem nggone ngayonan kegiatan pasukan Darmapati. Nyatos we abdi teh langkung milih ngabangkang ari Raden Anjana kaleuwih teuing mah. Nanging untung kenging bantosan ti Raden Aji. Upami teu kitu mah tangtosna ieu kerajaan teh parantos karebut ku pihak Darmapati. Cek Prabu Ungkara nembongkeun katugenah dina paroman beungeutna. Sajabi ti eta pun anak mah parantos kenging pituduh ti jenat abahna. Mohon ramana Kakang Prabu anu dimaksad teh caurna. Aw, nanaonan ari maneh Wening? Samemeh cacap nyaritana, indung Nyimas Wening malah ngagurubug alatan ping-pingna dicewit kuno jadi anakna. Nyimas Wening anu biasana mah sok capetang, harita mah gancang bae tungkul siga anu hayang nyumputkeun beungeutna anu dak dubadakan ngembang wera. Prabu Ungkara surungah serengeh neuteup anakna. Nempo kitu ari Nyiati jeung Kang Atang mah bati kurang kerung alatan teu ngarti. Siga anu teu malire kana kaera anakna ngandarak-dak we Prabu Ungkara nyaritakeun deui pangalaman Nyimas Wening anu ngimpi kadatangan akina. Kalayan dibarengan ku saurang jajaka anu pajar teh ari keuretan beungeutna mah sarimbag pisan jeung Jang Aji. Ngan pedah ari jajaka anu kaimpikeun ku Nyimas Wening mah mamake kakalung anu gagantelna teu beda jeung duit kencering emas anu aya gambar rajaan. Nyiati jeung Kang Atang unggut-unggutan ngaregepkeun ari Nyimas Wening mah beuki tungkul bae siga anu tambah era. Kitu pisan Nyimas, samalih mah basa Raden Aji munggaran tuang di dieu. Pun anak mah mani sering pisan maling redet ka Raden Aji teh. Cek indung Nyimas Wening satu tasalakina rengse cacarita kituna teh dibarengan ku Suraseri ciga nu hayang ngagonjak anu jadi anakna. Plak geus taki-taki tayohna mah leungeun Nyimas Wening anu rek nyewit deui gancang bae ditepak ku indungna. Celeukeut barakatak Prabu Ungkara ngagak-gak siga anu ngeunah pisan meh bareng jeung nyeleukeutna anu jadi pamajikanana anu sejen oge jadi kabawakeun seserian ka asup Nyimas Wening sok sarajan seurina siga anu semu ditahan-tahan. Keur kitu panto eta rohangan nglutrak aya nu muka meh bareng sarerea ngalieuk. Aji, cek Nyiati pohara curing hakna sabab tetela anu datang teh geuning anakna. Ngan deregdeg gabrug teu nolih ka Prabu Ungkara anu nepi ka nonggeng alatan kadupak. Nyiati gancang bae ngadaregdeg sarta ngarangkul ka anakna. Geus ti mana atuh hidup teh Aji? Sono pisan mama. Cek Nyiati ti papareket ngarangkul anu jadi anakna. Abong kangaranan jiwa awewe sok babari ragrag jimata. Harita oge sejeroni ngarangkul anakna teh. Nyiati mah nepi ka ceurik sagala. Sok sanajan teu nepi ka ngaguk-guk oge. Hidup geus dahar Aji. Cek Nyiati dina mangsa geus ngaleupaskeun rangkulanana. Kituna teh dibarengan ku nyusutan cimata anu masih keneh pating garantung dina bulu matana. Nya geus kabiasaan meureun sigana ari Nyiati mah teu waleh ingeteun bae kana eusi beuteung anu jadi anakna teh. Buah-buah sakur anu ngalaman jadi indung oge teu jauh beda ka asup sakur ibu-ibu anu keur ngadangukeun ieu carios. Ari ingetan anu jadi anak sok itu ka anu jadi kolot can puguh matak bener pisan cek anu sok malikirna rada jero mah. Pajar teh kanyah indung mah leuwih lega jeung leuwih jero batan amparan sagara. Kusabab kitu geus sakuduna anu jadi anak mulang tarima dina mangsa geus cumarita ilang bara nepi ka bisa nyugemakeun mah
atuh ulah joledar teuing kanu jadi indung teh. Sok sanajan keur paanggang oge, tapi ketang ari dina mangsa keur aya sasalad sa model kieu mah nya nuju usum pandemi COVID-19 teh corona sigana teh ari anu keur jarauh jeung kolot mah leuwih alus nahan kasono heula, cukup we longokan kolot ku duitna demi kahadean sarerea. Atos mah warareg. Nya syukur ari kitu mah. Tuh si bapa oge sonoon pisan. Ceuk niati nunjuk ka salakina. Sanggeusna rengkuh heula ka Prabu Ungkara mah gancang bae Jang Aji ngadeukeutan Kang Atang. Anu saterusna nyolongkrong ngajak sasalaman sarta nyiuman tonggong leungeun anu jadi bapana. Henteu nepi ka ngecalakeun cimata ari Kang Atang mah biasa bae. Ngan pedah ari kabungahna mah atara pisan kagambar dina paroman beungeutna. Gek Jang Aji digigireun bapana, niati oge gegancangan diuk deui dina tempat asalna. Arantos di mana Raden? Cek Prabu Ungkara ngalungkeun pananya anu sarua jeung niati anu samemehna can kungsi meunang jawaban. Tos milarian konyol Kangjeng Prabu, nanging ratah keneh geuning, tembal Jang Aji siga anu keur ngareka carita. Atuh padahal mah kantun miwarang we, palai konyal-konyal wae mah. Abdi mah resep bari ucang angge dina tangkalna dada konyalna teh Kangjeng Prabu. Sok aya-aya wae, kade bijil buntut. Cek Kang Atang nyelengkeung, hitung-hitungan ku nyerengeh. Prabu Ungkara ngabarakatak siga anu ngeunah pisan, asa kagugut ayohna mah. Jang Aji jeung anu sejena oge jadi kabawakeun saleurik. Teh nya, sok anger si Wening mah ari geus kulat kelet ka Raden Aji teh. Ceuk indungna Nyemas Wening dina sela-sela seurina. Ih, anger ari tos kitu teh. Ceuk Nyemas Wening dulak-delek semu ogo, nempo pamolah anakna anu samodel kitu teh. Prabu Ungkara mah jadi ngabarakatak deui. Aya dugikeun ieu teh Kangjeng Prabu, ceuk Jang Aji siga anu hayang buru-buru nutupan ka era. Ituna teh bari nembongkeun paroman anu pohara dariana. Perkawis naon teh ya Raden? Cek Prabu Ungkara kurang kerung. Kieu Kangjeng Prabu, Kipatih Sampala nampi serat anu disangakeun ku dua utusan ti Batu Nunggal. Serat ti Batu Nunggal. Gancang Jang Aji nemalan ku ungeuk. Naon eusina eta surat teh? Saurna eta serat teh eusina mangrupi perintah anu sakaligus mangrupi anceman. Parentah sareng ancaman kumaha Raden? Tetep Prabu Ungkara estuning pinuh ku kapanasaran. Lain Prabu Ungkara wungkul anu kitu teh dalah Kang Atang niati jeung anu sejenna oge kabeh musurkeun paneutepna ka Jang Aji kalayan siga anu sarua panasareunana. Saurna pasukan Trisula Emas teh parantos ngarempak aturan, nyatana kagungan pasukan prajurit di golongan bangsa jin. Saupamina Kangjeng Prabu atanapi kerajaan Trisula Emas teu saenggalna ngabubarkeun pasukan jin, mangka pihak Batu Nunggal baris ngayakeun tindakan. Ngan gebeg Prabu Ungkara jeung anak pamajikanana siga anu pohara ngagebegna mangsa ngadenge keterangan ti Jang Aji anu samodel kitu teh. Iwal Kang Atang jeung nyiati anu katembongna rada kurang kerung teh ayohna mah teu nyahoan yen kerajaan Trisula Emas mah teu meunang ngabogaan pasukan prajurit di golongan jin. Dupi utusan Batu Nunggalna aya keneh Raden? Tanya Prabu Ungkara. Parantos mulih Kangjeng Prabu. Teras ku Kipatih atanapi ku Ki Cakra diwalar kumaha kitu Raden? Ku Ki Cakra mah langsung ditolak kalayan tandes eta parentah ti pihak Batu Nunggal teh Kangjeng Prabu. Waduh, bahaya anak ieu mah. Antosan we Raden mah di dieu. Cok sing jongjon barang tuang. Nimas, Raden Atang dikantun heula nya. Cek Prabu Ungkara siga anu pohara tagiwurna. Kalayan teu kungsi ngadaguan heula jawaban ti Jang Aji jeung ti anu sejena. Geus kitu mah kalayan siga anu gura-giru pisan. Prabu Ungkara ninggalkeun eta rohangan.
Nah kumaha ieu teh asa rada lieur Bapak mah ji, ceuk Kang Atang kurang kerung. Kerajaan alit sapertos Trisula Emas mah teu kenging ngagaduhan prajurit di golongan bangsa jin Pak, ceuk Jang Aji siga anu langsung surti kana perkara anu dijieun kabingung kudu jadi bapana. Oh, ukur kecap eta anu kedal tina letah Kang Atang, sanggeusna menang jawaban ti Jang Aji mah ari nyati jeung anu sejenna mah ngan saukur arunggut-unggutan. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru dina mangsa Jang Aji keur aruplak di rohangan pribadi raja. Prabu Ungkara mah harita teh keur gura-giru muru rohangan utama karaton. Sanapina kanu dijugjug kasampak Ki Cakra jeung anu sejenna keur ngawarangkong kalayan siga anu pohara pisan Daryana. Sok gagaba ari ngadamel kaputusan teh. Upami pihak Batu Nunggal dugi ka ngayakeun tindakan bade naon ketak urang. Da Batu Nunggal mah langkung kuat ti Darmapati. Sadatangna ka hareupeun anu keur ngariung teh, Prabu Ungkara langsung nembongkeun ka kuciwana ka Ki Cakra. Jep, sararea jarempe mangsa nempo anu jadi rajana siga anu keur gede pisan ka keheulna mah. Jong Ki Cakra nangtung, teteupna seukeut pisan mencrong ka Prabu Ungkara. Jadus rek kumaha? Rek salilana turut tumut kana aturan litiknya pihak Batu Nunggal. Rek bumecah dina jajahan kerajaan sejen, rek salilana ngantep rahayat kata langsara, mikir atuh sia teh, rek iraha merdekanya ieu kerajaan teh, ari siana leuleus meuleuh wae mah, dasar eueuh boolan sia. Ceuk Ki Cakra nepi ka sisia sarta tutunjuk sagala ka Prabu Ungkara teh, ari Prabu Ungkara nepi ka sepa ari disentak sengor ku Ki Cakra samodel kitu mah, Kipati Sampala jeung anu sejenna oge nepi ka pating polohok mangsa nempo rajana, nepi ka ngadeg-deg alatan dicarekan ku Ki Cakra teh. Kedah kumaha atuh saena Kipati Agung, ceuk Prabu Ungkara siga anu sieun. Lawan. Nah bade kiat kinten-kintenna Kipati Agung. Atuh mikir, lamun ngarasa teu mampu ngayonan ku sorangan, ajak ngahiji unggal kerajaan leutik anu sarua katindeusna ku Darmapati jeung ku Batu Nunggal. Mangsa ngadenge kekecapan Ki Cakra anu samodel kitu mah, boh Prabu Ungkara Kipati Sampala pon kitu deui jeung anu sejenna pikeun sajongjongan mah ngan saukur kurang kerung bari cilih reret jeung sakur-sakur anu keur araya di dinya. Ye, cag heula nya he sakitu anu kapihatur, insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Mang Guru sejamit mungkur amit mundur, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah per mios.